Tas di mana, Nyi? Tah, tas Agustusan, main bal ibu-ibu, kebagian jadi kiper. Halus atuh, Nyi, jadi kiper mah. Bisanya. Ya bisa tuh Kang. Pir agen newak bal. Tapi kalau menang kartu kuning gerakan, Berarti nyin pelanggaran atuh, Nyi, didinya. abi mah teu nyieun pelanggaran Kang. Justru abi mah main agen pinuh ku kasopanan. Asa piraku teu pelanggaran menang kartu koneng. Si wasit teh mempermasalahkeun pedah abi ngalungkeun bal. Nya teu naon atuh, piragen ngarungkeun bal, wajar ngaranageun kiper. Nyapan tadi Bu Haji ngagupayan ka abi main tabal. Terus ku abi dibawa lompat. Langsung we balna dibikeun kana sukuna Bu Haji. Nya heueuh atuh.